Sampurasun. Wilujeng wengi kanca, wilujeng tepang sareng simkuring pun indah tigan. Wengi ieu simkuring baris ngadongeng ngeunaan gelarna Artakara. Ieu dongeng mangrupikeun sempalan tina carios Eyang Sakti Barang anu kantos ku simkuring disarungsum janten hiji puku. Ieu dongeng. Zaman kapungkur di wewengkon Garut Palih Kaler aya hiji kaprabuan anu namina Kaprabuan Cimuncan. Ieu kaprabuan dipimpin ku hiji raja wijaksana anu namina Prabu Braja Saktileo. Nya anjeunna pisan anu parantos ngabaladah ngadegkeun tur ngawangun ieu kaprabuan tangka ngajang gelek janten hiji kaprabuan anu masyhur, sugih mukti lan subur makmur. Tah, kacaturkeun garwa Kangjeng Prabu nuju ngandeg putra kadua. Tos bulan alaeun. Oh, kan tenang. Kangjeng Prabu dagdag degdeg. Sagala kapalai nu nuju ngidam dicumponan ku anjeun. Teu sirikna poksok nyumponanana oge. Saban waktu dibaturan, saban mangsa dibarengan. Lir ibarat anu sieun kalengitan wanci. Awahing ku hoyong nungkulan gelarna putra kadua. Sapertos dina hiji waktos. Harita wanci tos meuntasan tengah wae. Tapi Kangjeng Prabu teu kersa hungkulan. Anjeunna kalah ngajanteng, ngabedega digedengeun risbang garwana. Ngadon nyerangkeun indung beurang anu nuju marios ingkang garwa. Reup anjeunna meureumkeun soca. Lajeng sidakep sinukutua. Museurkeun panca indra jeung lelembutana. Dumadakan. Berasa. Soca batin anjeunna ningali aya nu ngabarasa. Cahaya ngagebur, lumungsur ti jabalning langit, nutup kana suhunan kaprabuan. Mubus nembus ka langit. Hush! Laju eunteuk dina patuangan garwa Kangjeng Prabu. Bray, kamar ngadadak hibah. Pirang-pirang cahaya pating barasa. Pirang-pirang kalangkang pating kalayang kalaluar tina patuangan nu janten garwana nu nuju mendeyan. Kalangkang-kalangkang nu can kasorak. Kalangkang Kangjeng Prabu, kalangkang garwana, kalangkang putrana. Malah kalangkang si Utun Inji oge aya. Kalangkang-kalangkang dina mangsa nu baris datang. Kalangkang-kalangkang minuhan kamar. Kalangkang-kalangkang cahayaan. Cahaya minuhan kamar. Kalangkang cahaya pilih genti. Reup. Soca batin Kangjeng Prabu peureuh. Nges. Cahaya jeung kalangkang ilang. Kamar balik deui sabihari. Simpeh kawasasari. Kuat. Sorak cerik munggaran orok nu kakara gubrag ka alam dunya. Engal ku Kangjeng Prabu disampeurkeun. Orok dirawuh, dipangku, lajeng diangkat ka luhur mastaka. Artakara. Pokna semua gorowo. Ieu orok rek diaranan Artakara. Hartina hakekat cahaya. Sajatining cahaya nu bakal nyaangan sing saha bae nu kapoekan. Nyaangan jalan sorangeun. Hakikat cahaya di dunia jeung di akhirat. Suanten Kangjeng Prabu anu agem ngawuhan saeusi kamar. Suanten anu pinuh ku pangharpan. Suanten anu pinuh ku kareueus.
Artakara, anak Braja Sakti Lewa. Waktosna seep geuningan kanca. Tapi keun, urang teuneun dihandelun sieun, urang tunda dihanjuang siang. Sampeureun isuk jaganing geto. Insya Allah kapayun urang lajengkeun deui lalampahan Artakara ti kawit Artakara alit tuguykeun ka dewasa, dugikeun ka janten Eyang Sakti Barang. Sakitu Kang Mawi ayeuna, hatur nuhun, permios. Cah.